Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Saipel. Tim kuning kakak ucil bargi. Alhamdulillah haina teh sasi saum anu kasabaraha teh? Anu kasabaraha? Sabaraha poe teh? Kabah poho saminggu. Saminggu aya anu ka saminggu alhamdulillah ieu acara ngabuburit. Tapi ngabuburit ieu urang dek silaturahmi teh ka salah sawios seniman pelaku seni oge selaku naon teh kreatif anu sok ngabikinan tarompet. Jadi yang mararaneh yang dulu-dulu di mana wae pasti terus tobedek deui nya. Let's go urang saperkeun. Ieu urang gerebek tanpa dikonfirmasi, mudah-mudahan aya lamun urang balik deui, lamun aya urang talian lah. Come on. Nah, geuning muka ieu tah ieu tinggal ieu guys, tah tinggal guys. Tinggal ieu guys tah. Tah. Ieu teh biasa nama aya dina dipasangkan nanti dina munding. Ngaranna teh kolotok. Oh, tinggal ya. Come on. Megahnya luar biasa. Hawar-hawar nama euy aya euy. Karena unggal poeana teh memang kieu we pagaweana teh kan. Jadi manehna mah lamun eueuh manggung nya kieu ngabikinan trompet. Oh. Tingali. Assalamualaikum. Sampurasun. Dia di mana sorana weh? Oh, itu di situ geningan. Guys, di belah itu guys. Come on guys. Wah, geningan di dia. Pare. Aing mah tiap ka dia mangadi mah euy. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oh, ngehel euy tah ieu. Mang Ardi trompet pencak teh. Ngahaja ka dia? Henteu teh ngahaja nya ngahaja atuh. Ngan teu bebeja hunggul. Kududak-dudak wae. Kenaon dia? Biasa nyen tarompet ya. Sok atuh. Kena cak kabeneran euy. Keringin tarompet cenah guys, tingali. Bae diuk di dia calik. Ah sok dia. Emang ada aya tempat calik aya? Wios abi mah cingekeng da. Cingekeng teh naon? Cingogo. Cingogo. Oh, da kieu da tingali wargi jadi hari seniman mah jeung ieu teh kasupna teh pengrajin ya? Pengrajin industri kreatif atau home industry trompet. Trompet tunggu. Trompet we Nah, henteu hayangin setum atuh. Nyeta bahan. Di urang mah da. Ai atuh. Aing euy. Aya sabaraha poe teh panggil nya? Aya 2 minggu. 2 mingguan lah nya. Halus eta bajuna jaketna. Halus atuh. Tinggal heula nangtung heula geus tah. Halus dah. Sultan Style tinggal tukangna. Jadi Sultan Style custom. Meuli di mana, Kak? Cikeun mah hayang ieu. Atuh hayang. Aslina hayang. Ieu mah gampang lamun hayang meuli mah mangari. Sultan Style mah tinggal aya di Shopee. Sultan Style. Terus? Di TikTok na oge aya. Sultan Style ayeuna keur aya promo gede-gedean. Ayeuna teh. Komo maju rek lebaran. Tah jang mararaneh dulu-dulu ieu wargi-wargi sadaya lamun hayang gaya jigah kuring ningali teh nya gampang aya ciputan bahan oge atuh lain bahan ecek-ecek. Ayeuna tuh. Ieu mah di walaupun tengah poe kieu oge dipake tetep dingin. Karena di jerona aya kulkasan. Oh gitu. Henteu. Maksudna teh keur aya promo gede-gedean tinggal langsung weh aya linkna di handapnya. Oke, urang lanjut ke pokok lah mangari keur ieu euy. Keringin trompet itu tuh. Nah, biasa we. Barudak iya. Pesanan ieu? Pesanan. Anjir. Oh. Di bolongan situ, guys. Jadi ini jangan ditiru ya buat teman-teman karena ngebul Panas tuh. Kudu pakai masker mari. Henteu teu make masker. Eta geuningan oli hunggul. Penurutan orang India. Kumis sebenarnya. PT oli aing we. Kumis eta mah. Oh, mari ka dieu teh sajarone hiji meureun hayang silaturahmi urang teh. Terus dah heueuh bepanggih meureunna. Nang ka bandara Mang Ardina keur sibuk guys keur ngin trompet. Kumaha deui? Cuman kieu mah di. Cing.
Ya, iya mah berenang bisa disebut klarifikasi lah ya. Oh, ya. Klarifikasi bahwa ternyata banyak di luar sana netizen fansna Mang Ardi, fansna Rusdi Oyak, Pusang. Oh, ya. Jadi seueur naros kunaon cenah Mang Ardi teh aya wae di Pusang. Kunaon cenah eta teh? Oh gitu, eta hiji pertanyaan anu memang seueur ka abdi ge tong beruning bereunannya ka kakak meureun ka abdi ge seueur anu nga-DM anu kana IG kana TikTok terus dina WA mah puguh ning kana motong heula mun jeung di dieu ngeunang jeung di luhur ya. Siapa tuh sok? Bae ditinggalkeun heula meureun. Cuh lah. Kana punten. Urang simpen di luhur ah. Iya, Mang Ardi tadi dieu jeung ngeunang. Jadi terkait ya requestan ti para netizen ya di mana wayana kunaon anu nanyakeun dina media khususnya dina sosmed gadget sadayana kunaon cenah Mang Ardi teh tara aya di Pusang terus di Oyag tah kunaon cenah eta teh. Jadi kieu ka ya sebenarnya namanya sanes hiji eta meureunnan sadayana jalmi ge gaduh pilihan masing-masing pangintennya. Nya urang teh gaduh pilihan masing-masing. Dina masa itu memang abdi kaleresan aya tawaran kerja. Nya damal di sekolah istilahna bejanten ngaulang gunu honorer gitu. Nya sok sanaos istilahna mah abdi teu kumaha nya lamun teh mah tematuh gitu, lamun teh mah samingon teh sabaraha kali gitu nya. Tapi di sisi lain kan abdi gaduh kerjaan ieu ngadamelan. Ieu mah tiap dinten ngadamelan tarompet mah. Dina waktu harita abdi nuju seueur pesenan. Aduh, sedangkeun panggungan Kang Rusdi seueur. Abdi nya dugikeun ka sieun lah isin ku naon customer lah lamun teh mah. Anu meser ka abdi istilahna bisi dugikeun ka abdi kan biasanya kan pesanan PO teh saminggu udah beres gitu. Saminggu beres. Gitu. Sedangkan ieu teh tiasa ditinggalkeun. Tah gitu intina mah pangintennya sareng deui abdi ngabuka peluang oge kanggo regenerasi tukang tarompet di mana we ayana pangintennya supados gaduh pengalaman sok mangga. Gitu. Khususnya jadi ulah ku abdi wae gitu. Jadi istilahna mah orang lain oke berhak bisa gabung ka Pusang gitu. Setuju. Tah eta panginten abdi ngasih kesempatan lah kanggo naon pengalaman di Pusang gitu. Da soalna abdi ge teu ngabisani, abdi memang belajar di ditu gitu. Betul, belajar. Banyak ilmu oge nya meureun. Ya jelas. Belajar teh belajar dina ketika orang berkolaborasi. Dah ieu mah kan alat musik tarompet mah da biasana oge jeung kenang pencang tanpa pengiring. Ieu mah seolah-olah solo we ukur ditilaman ku ritmikna tina kendang gitu. Pencak mah kitu. Tak sedangkan orang bermain musik jeung misalkan keyboard, alat musik barat gitunya termasuknya memang misalkan masuk ke wilayah naon ayeuna kitunya lamun teh pop Sunda. Tah urang dinten teh ge kedah sasurupan, salaras, terus bisa mengikuti alurna, apa laguna, terus nya yang selebihna lah aya keilmuan tertentu anu memang di luar pencak gitu. Mantap. Jadi kolaborasi anu mantap ya. Jelas. Karena kan anu awalna mah trompet mah identik jeung kenang pencak kan. Ya, kenang pencak paling sisingaan gitu kan. Oke, jadi sebetulnya Mang Ardi dengan alasan ngambil keputusan keluar ti Pusang teh dengan satu hiji catatan daya permasalahan. Tah aya, malahan mah abdi kieu sareng istrinya ari kahoyong mah ti naon? Puasa kene, ti puasa ti payun. Kahoyong mah tos lebaran gitu nya. Tapi cuman di sisi lain abdi kan nyaisin lah lamun teh mah acara tos marasuk gitu nya. Tah aku kituna meureunnan abdi ge didinya gaduh tanggung jawab loyal oge kanggo hiji grup lah hiji manajemen anu memang piraku yang ngagedekeun abdi teu bela gitu kan kayaknya bener gitu urang ulah nepikeun ka ngecewakeun ka batur terkecuali lamun misalkeun tos aya gantina kitu nya ngemut abdi teh tos we keheula cing teh kayak upami tos aya rada sepi lah insyaallah abdi kitu ka dina waktu harita teh alasan sareng pamajikan sareng pun bojo ka ditu.
angkat langsung ngobrol langsung langsung jadi langsung ngobrol sama pimpinanana mundurkan diri teh langsung sumping bojo ngiring hanya secara baik-baik acuk sadayana ku abdi dicanakan acuk saha acuk kostum lain atuh acuk saha acuk iya pan kostum lamun manggung teh pan urang teh pasian kostum dipasikeun ka ditu nya pasikeun penyerahan sareng penghargaan meureun menang henteu urang teh lain lomba alhamdulillah nya gitulah intina mah jadi urang teh lamun cek kolot teh mah nya aya paribasana datang katingali tarang balik katingali punuk jadi urang teh ulah nepikeun ka nya goreng sok sanajan urang sudah tidak bersatu tapi urang tetep silaturahmi mah kitu nya kudu urang setuju eta mah karena kieu mari kunaon sim kuring datangna ka dieu teh kieu jadi simpang siur di luaran mah bahwa Mang Ardi keluar ti Pusang teh sudah tidak nyaman terus ada permasalahan seperti itu makanya ada diklarifikasi ya teh apakah benar atau tidak gitu. Hari masalah mah di tiap-tiap grupnya pasti aya ngan mungkin eta mah teu hade lah istilahna urang ngabukakeun aib di media sosial teu hade bener teh di tiap grup ge pasti aya masalahna teh aya masalah tong mah grupnya rumah tangga wae aya masalah gitu pakai trok tapi eta mah urang tuh di luar kan memang eta mah secara pilihan pribadi memang abi memang tos paheut gitu tos punya rencana malahan tos ngobrol sareng keluarga nya eta mah da sok sana keputusan tiaa anu ngajalankeunana nya eta mah manggawe sana teu langkung mun atuh hari kitu mah cing teh nya dina waktu harita meureunan duka aya 2 bulan ti lebaran harita sana mah duka 3 bulan tos abi keluar gitu tahun 2023 tos 3 bulan tos lebaran nya sana baru keluar oke ya jadi gitu tah guys ternyata guys ya Mang Ardi mah tidak ada permasalahan dengan yang namanya grup Pusang atau terus dioyak bahkan secara baik-baik jadi nanti dek undurkeun diri teh sumping ka ditu teh jeung keluarga putra di cana bojo di cana kali itu secara baik-baik enak komunikasi jeung Kang Rusdi masih alhamdulillah masih berjalan ya urang teh da lamun tema urang seniman jeung seniman urang teh teu jeung saha deui silih rojong bener teh bener bisa gitu tah nalika dirinya mari mulai gabung jeung Pusang tahun sabaraha tah mun awal-awal mah salaras nama ti kapungkur sata acan naik oke mungkinnya ampun paralun sanes acan naik tapi abi kawitna teh ti payon teh ngadukung Kang Rusdi teh nuju Rampak Kendang kelah motong abdi teh kantos ningal kolaborasi antara Mang Ardi sareng Kang Rusdi teh trompet pencak sampai tembus penontonan teh 5.500.000 eta bener meledak pisan apa juga bom atom teh nya tah eta dina lagu Wangsit Siliwangi eta nuju kopi eta mah selarasna beh dieu eta mah beh dieu salarasna beh dieu eta mah nah anu ieu mah sareng barudak nuju sareng bobot terus si Obas mengendang teh payun teh 2 kali nya memang terus aya kegiatan naon aya nama rame YouTube-nya teman-teman terus kebenaran memang kopi dari kita kolaborasi bikin naon ngaguar lagu-lagu Sunda gitu lagu Sunda pilihan lah termasuk lagu Wangsit Siliwangi Buah Kabung ya kebenaran dina waktu harita kan Covid jadi seniman teh teu bisa manggung di luar otomatis manggung di rumah tah sedangkan aya di pihak pemerintah nyata dinas lain dinas Parekraf eta Kemen Parekraf Kementerian Pariwisata dan naon lah kreatif itulah inti nama ngayakeun pentas di rumah nah kebenaran harita teh aya program ieu urang adukeun cing teh jeung tingkat nasional alhamdulillah meunang eta teh juara eta teh aya sertifikatna oge aya keneh gitu. Alhamdulillah. Gitu. Abi kamari kengeun juara hiji tah. Naon? Balap karung tapi. Wah, atuh eta mah. Alhamdulillah tangga waktu hari teh kengeun juara hiji. Juara gitu. Juara. Jadi urang lamun teh mah masuk kana kategori musik terbaik. Terus nya di samping eta meledak oge di YouTube nyampaikeun ka 6 juta view. Wih, mantap. Gitu. Ya mungkin ke ranah tradisi ampun paralunnya lamun teh mah trompet pencan nyapikeun ka 6 juta wah anjir
900 kota merenannya nulalajo teh harita tah da soalna kan geus 6 juta view nya abdi ngaraos reueus oge sebenarnya mah ngaraos reueusna di mana eta lamun teh mah alat musik Sunda urang bisa kakoncara termasuk mungkin nya abdi teu ngabisa nih lah alhamdulillah dina waktu harita rame dugikeun Kakang Rusdi ditanggap ku urang Garut ngahaja harita teh ngahaja ku urang Garut di ieu naon ditanggap Di ulemna kali itu. hayang make trompet Wah, etanya aslina nepikeun ka pagelak eta panggung luhur ge hareang joget gitu tah. Sedangkeun ieu boga pengalaman di mana tapi keun wae lah urang mah da hitung-hitung diajar rek salah rek bener da ngaranna diajar eueuh nu dihukum dina kasenian. Bener teu? Bener. Gitu. Eta perjalanan Mang Ardi ti awal tepikeun ka gabungna ka Pusang, terus ayeuna freelance keluar ti Pusang. Kagiatan naon ayeuna tuh berarti? Nya masih kene ngonten ayeuna. Konten aya? Aya. Cenah mah bejana cenah channel baru cenah. Nya channel baru saung tarompet. Saung tarompet penca masih. Aya. Kontenna mah masih tarompet. Masih tarompet ayeuna mah. Penontonna guys. Mang Ardi hujan mah Ardi. Hujan. Dengan di dia di saung lah barisi dulu lah. Ngobrol gitu sih dulu. Ayo orang berisi dulu ya hujan. Kameramen ka dieu tah hujan. Masuk kada naik. Ngomongan. Aduh, aing. 2 hari teh hujannya mari. 2 hari itu hujan. Menterang bieu ge malahan mah. Ieu teh salaresna mah ada bumi Mang Ardi teh paling gitu. Wah, keren. Cuman geunah di dieu tanya. Oh, geunah di dieu. Geunah di dieu teh bisa bari ngadurukan di dieu teh lah. Ngadurukan naon? Si duru bere hujan kieu mah tuh. Bere hujan kieu mah. Tah, jadi kasibukan Mang Ardi ayeuna meureunnan saha di dinten teh nyaeta ngabikinan tarompet pesenan gitu nya. Da salaresna waktu harita ge kita pernah bikin konten oge jeung Mang Ardi. Cuman ieu mah tujuan maksud ka dieu teh klarifikasi bahwa adanya banyak netizen anu naroskeun kunaon Mang Ardi bisa keluar ti Pusang. Alasannya aku naon ternyata seperti itu nya. Jadi anu dilontarkeun ku para netizen ternyata salah besar. Jadi naon teh Mang Ardi mah memang tidak ada permasalahan. Tah aya. Oke, Mang Ardi tanya ka uing moal. Nanya naon nya? Nanya naon kira-kira? Ira diajak nabuh. Nabuh mah kana bae. Ente kan uing oge paneran ieu atuh bisa ditanya kunaon mah ayeuna. Oh, benar. Nya. Ya, atuh. Ai sugan teh lain. Tanya tapi gitu. Ai sugan teh lain Pak. Iya naon? Lain personil Pusang. Lain. Urang rek nanya ya. Nah, jika rek nanya Ari kakak jeung urang heula anu keluar teh. Nah, jadi kieu guys, kita klarifikasinya sebetulna mah anu pangpayuna keluar mah nyaeta abdi heula. Oh, bener. Mang Ardi heula. Mang Ardi heula. Kakak heula, pan nabeuh di dieu teh pangi heula. Karena itu mulak-mulak teh atuh itu sanu ya. Ya Allah, aing mah ngeunang-ngeunang ngobrol. Ieu teh. Atuh da maklum deh kamu. Pokona mah kieu Mang Ardi Ari Uing mah terakhir manggung jeung Pusang teh di Indramayu. Aya teh di Indramayu. Indramayu mah henteu. Berarti Mang Ardi heula. Urang heula bener. Mang Ardi heula. Tadi sudah dijelasin sama Mang Ardi kenapa keluar dari Pusang. Jadi bukan tidak ada kenyamanan. Tah ayeuna tinggal kakak ayeuna. Ngajelaskeun. Ari. Ka urang anu nanya eta marukana teh kunaon eta si kakak Uci sana. Keluar. Heeh, sana. Bukna jadi bodas eta mah. Tah itu meureun gara-gara teh jiga nama. Keluar di Pusang jadi bodas kunaon. Jadi kieu mari Ari Uing pribadi mah sebetulnya sama juga Mang Ardi. Jadi tidak ada permasalahan, alhamdulillah komunikasi lancar. Ya. Sama Kang Rusdi, sama kru-kru yang lainnya, personil seperti yang lain lah ya. Senior-seniornya ada Mang Uyun Gojek. Benar. Gus Basi. Cuman ya tadi teh ya ngaran perjalanan hidup. Iya. Perjalanan hidup kan kudu bisa nentukeun naon teh? Arah tujuan mana. Gitu benar, kan? benar. Sok sieun urang teh ayeuna urang ngagarap ieu teh kagarap teh cuma teh ya. Jadi pada dasar nama tidak ada permasalahan, kita komunikasi juga alhamdulillah masih berjalan. Benar. Saling support juga. Ya. Misalkan di sana bikin konten apapun kita support. Benar. Adapun mereka butuh kita, masih butuh kita siap. Siap, itu benar. Alhamdulillah, tapi selama ini mah kita belum ada ini ya. Belum ada ini lagi apa?
membutuhkan mungkin ya. Gitu. Seperti itu, tapi lah intinya mah doa terbaik lah. Terbaik ya urang Sing mararaju, sing mararaju. Sing sararehat. Sing sararehat. Sing milik intinya mah eta. Bener eta teh. Pokoknya mah seperti itu, jadi tidak ada permasalahan. Berarti mangari geus sabaraha bulan kalau ti busang? Lumayan nya, lamun ayeuna ti bulan 3, ayeuna Hampir 8 bulan berarti. henteu setahun. Setahun ya mangari. Setahun. Rasanya. Heeh. Setahun pami abdi mah meureunnan aya mah 8 bulannya. Aya 8 bulanan lah. Tapi tetap support, tetap dukung, tetap mendoakan rekan-rekan karena kita sama satu seniman juga, seniman Jawa Barat, satu perjuangan. Satu perjuangan juga. Itu alhamdulillah merintis di kawit di lalu di kene jeung kusang. Seperti itu guys, geus kajawab ku Mang Adi nya. Jadi tong loba nanyakeun deui kunaon Mang Adi bisa keluar, kunaon aya masalah naon, tidak ada permasalahan. Tah bisi aya rek nanyakeun tarompet mah ka dieu we datang ka Banjaran. Eta nu paling utama nama lamun ieu si lain ieu anu resep tiup lain niup nu lain ieu. Niup trompet gampang tinggal ka saung trompet. Channel YouTube-na aya jelas. Aya nomor telepon oge. Aya TikTok-na oge aya. Karena ieu trompet mangari mah geus mancanagara. Kemana-mana. Good job pokoknya. Pokoknya mas sarangeo. Mang Adi nuhun. Siap, sami-sami. Sing milik. Amin, sama lagi. Garwa salam. Garwa berarti nya? Abi mah. Garwa. Pami Mang Adi mah Bojo. Tak aya enak Garwa. Aya di lebat nuju. Masak meureun persiapan yang ieu. Persiapan buka puasa. Jam sabaraha ieu teh? Setengah genap ya. Setengah genap ya Allah. Masya Allah. Hatur nuhun pisan tah kitu guys ya. Jangan para guys ya, lamun meuli trompet omat. Heeh, urangnya jadi kabita euy. Hayang lain ieu urang mah kabita ieu aing. Tingali bahan oge moal aya buluan. Heeh. Tinggal langsung tah linkna aya, link Shopee-na dihanap, link non teh TikTok-na oge dihanap, langsung pesen check out pokona. Karena keur promo gede-gedean. Aslina eta teh. Aslina pokona malah Sultan.style ya. Sakitu meureun Mang Adi lah. Siap. Wing depan perjalanan teh jauh teh. Jauh keneh teh. Jauh keneh pan ka imah teh kan. Jadi pas nepi ka imah teh langsung buka. Heeh, bener. Ya, bener. Hujan ongko di Mamang mah. Siap atuh. Pesan-pesan atuh bisi aya nu dihidupkeun. Pokona mah ulah hilap di subscribe saung tarompet pencanya. Linkna aya di handap tah. Linkna aya di handap. Aya di dinya. Linkna nya langsung dijeder. Ya, jeder pokona mah. Karena baru deui nya channelna. Baru deui. Tapi kontennya masih sama. Meledak dia. Meledak. Wah, alhamdulillah masyaallah. Siap Pargi. Saya Stefan Mirian. Saya Dono. Atau Kasino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.